Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Waktu Panarajang nang bule rek dibendung ku sapasang leungeun lawan. Harita nang bule ngarobah tata gerak Panarajangna. Parobahan tata gerak kawilang cepet. Teu sepet bisa dibendung ku anu dilawan. Panarajang leungeun katuh nang bule ngahantem kana dada lawan. Sedengkeun Panarajang leungeun kenca notok kana beuteung lawan. Set Kuajeleng nang boleh ngegajeleng diluncat ka tukang, sedangkan Aki Rumaji Sakti tetap mancuh dina tangtunganana. Kakuatan Panarajang Silaing teu karasa naon-naon nang bule. Eueuh pangaruhna ke dewek-wek euy. Kakuatan Panarajang Silaing teh kudu ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna euy. Kade Silaing geus teu kudu asa-asa nang bule, sok gunakeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Bangsa Silaing jumaju narajang dina bule. Nang bule kerung kageteun oge sabab kakuatan Panarajang tadi teh ngagunakeun 3 parapat bagian kakuatan tanaga lapisanana. Tapi tetela taya pangaruh naon-naon pikeun nu lawan. Ningali geus 3 kali Panarajang nembule teu keuna kana anggota badan lawan, tapi taya pangaruh naon-naon pikeun Aki Rumaji Sakti mah. Harita para warga beuki ngarasa salempang. Sabab nurutkeun anggapan maranehna mah kaayaan geus mimiti henteu saimbang. Sabagian warga teu matak aneh mun ngalakukeun ngobrol jeung anu sejena. Adah kaya jadi henteu saimbang ieu mah euy, ningali kieu mah ye. Aduh, warang siang ce. Nang boleh bakal kasoran eleh jajaten gaya kieu mah ye. Da geus 3 kali ngasupkeun Panarajang tapi bangun anu teu karasa naon-naon. Itu Aki Ramuji Sakti anu ngagunakeun ilmu simpenanana. Alah. Kumaha mun teu pikeun ka nang boleh anu kadese. Piraku urang moal ngabantu ce. Nya ari oep mah sok aya-aya wae. Oep. Reksa anu wani maju ngabantu atuh Kang Web mun teh mah nang boleh tepikeun ka terus ka DC. Tepikeun ka dirubuhkeun pisan ku anu jadi lawan. Sok we pikir ku Kang Web. Sanu rek wani maju ngabantu ka nang boleh. Anu keur ngayonan Aki Rumaji. Rek sahajal mana anu wanieun? Heuh ngawanieun ngabantu ngalawanan Aki Rumaji Sakti. Lain ngahulang wae kasih pendapat atuh Abang, hei, abang, lain ngahulang si abang.
Si Ece mah jadi minta pendapat si abang bah. Macam mana pula si abang bisa kasih pendapat dan tanggapan tentang pertarungan yang sedang berlangsung. Bah, si abang sendiri dari tadi nggak huleng, nggak ada mening. Karena merasa kaget bah dan aneh lah. Tadi sudah kita saksikan pula. Ternyata itu si Aki Rumaji Sakti kena serangan yang gulai. Nampaknya tidak merasakan apa-apa, bah. Terus terang si abang juga jadi punya pemikiran pula. Jangan-jangan yang gulai yang akan dikalahkan sama Aki Rumaji Sakti. Begitu tak Ece? Nyaken wae tenan naon mun nanti si Kang Web jeung si abang boga pamikiran nang boleh anu bakal kasoleh jajaten ku anu jeung lawan. Tapi da kelece mah marek ungut kalinduan gedag ku akina kaanginan gitu abang. Nang boleh putus sirawing tetep bakal aya dina kaunggulan, percaya ka Ece. Wali tarohan Ece mah, wali tumpangan. Tetep nang boleh anu bakal unggul. Tuh perhatikan, nang boleh ngerasa penasaran si kana mah geus saga diri rek maju dina rajang. Anu keur ngobrol musirkeun di perhatian anak ka tempat lumangsungna kajadian. Ningali saliwat kana kayan anu keur lumangsung mah kayan Aki Rumaji Sakti bangun aya di pihak anu meunang angin. Tematak aneh mun Oman Suroman Jawara Gunung Haruman harita nyarita ka Jaka Cece si kipas pedang anu nangtung di gigireunana. Kiwe perhatikan Bandungan euy. Guru dewek ayeuna aya di pihak anu beunang angin. Sedengkeun sidang boleh bingungan tuh tingalikeun. Sababan rajangna anu kena kana anggota badan guru dewek. Saya pangaruh naon-naon tuh ja. Baru kanan. Guru dewek dilawan. Wan sidang boleh geus bilasa pakaulan ngayakeun pesta. Nginum tuak jeung paheula-heula neangan randa. Di lain mah neangan dudang ora meudanya. Kumaha ye, kiwe? Lamun kudu buru-buru buka di pabajikan. Alah, ilaing siap ke jadi pamajikan dewek. Aya wae ilaing mah kiwe ah. Ih, gimana sih? Eke belum ngomong apa-apa tahu, malah nyerocos terus. Siapa mau atau punya pasangan jawara budeg kayak si di situ? Kesel. Enggak, sebel itu mah. Sebel banget sama kamu teh, Oman. Wah. Iya benar kudu boga sikap seperti itu. Kangaranan jadi wakil pupuh lemur mah. Alah, katarima dah pujian ti lain teh kewe. Tuh tingalikeun kewe, tingalikeun itu. Sinang boleh, sigana mah penasaran keneh tuh. Geus saya gadi rek maju dina rajang. Kumaha? Geus tong loba ngomong abandungan heula anu ketarung. Oke lah mun kitu mah. Oman Suroman jeung si Cece si kipas pedang musirkeun di perhatianna ka tempat lumangsungna tarung. Nang boleh harita jadi kaentepan ku perasaan penasaran. Harita sagadi diri pikeun majuna raja ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Karep hayang ngabuktikeun tepikeun ka mana kakuatan ilmu simpenan anu keur digunakeun ku Aki Rumaji dina waktu harita. Ningali nang boleh geus sagadi diri pikeun majuna raja. Harita Aki Rumaji Sakti musirkeun paneutepna bari nyarita di barengjeng seuri. Si lain geus sagadi diri pikeun majuna rajang nang bule. Ku dewek-wek geus bisa ditebak euy. Si lain kal bakal ngagunakeun kakuatan talaga lapisan sapinuhna.
aya ngabuktikeun kahebatan kekuatan ilmu simpenan dewek-wek-weknya. Alah, memang kitu sakuduna Nanggule. Sora, maju deui Nanggule. Aing bakal maju naraja ngagunakeun kekuatan taga lapisan sapinuhna ye Akira Mijud. Hayangnya hawe ku aing bakal dibuktikeun. Tipikeun kamenong kahebatan jeung kekuatan ilmu bajigur tanpa kalapate. Aing memang penasaran Mijud. Ya, asok ganjang. Maju narajang sia. Dek-wek-wek geus teu sabar. Hayang ngabuktikeun kekuatan talaga lapisan sapinuhna nu digunakeun ku salaing Nanggule. Oke. Oke lah. Tenang kela jeung aduh atuh bujur deh teu ku hanteu dah. Kalemian kitu. Aing aya maju narajang Syahra Mijud. Jorelat cilung nang bule maju narajang ngagunakeun kekuatan tenaga lapisan sapenuhna. Tindakan nu dilakukeun ku nang bule mangrupa tindakan anu nekat. Geus teu mikirkeun deui bahayana mun tepikeun ka kekuatan anu jilawan leuwih hebat tangtu dirina anu bakal cilaka. Sedengkeun Akiru Maji Sakti puguh memang kahayangna nang bule maju naraja ngagunakeun kekuatan tenaga lapisan sapinuhna. Waktu panarajang lawan datang harita Akiru Maji Sakti ngapendung panarajang ku sapasang leungeunna. Bantrokan kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan sapasang leungeun masing-masing harita lumangsung. Kadenge sora anu ngabledag mangsa lumangsung bantrokan dua kekuatan tenaga lapisan. Sohyuk berak tekekeus. Tina bantrokan aya kekuatan. Katingali harita nang bule badan ngajengkang oleab ka tukang. Sidengkeun Akiru Maji Sakti ngadalik deka tukang mundur dua lengkah. Sanajan dina kayaan keur ngajengkang oleab ka tukang. Nang bule masih kene sempet ngagibegeun badana anu saterusna ngacurahitkeun badana ka tukang terus napak kana lemah. Nang bule mancukeun tangtunganana karasa sapasang leungeunna semu anu baal. Tapi nang bule geus teu malire kana eta kayaan. Sedengkeun Akiru Maji Sakti anu geus mancukeun tangtunganana jadi ngahulang. Bari merhatikeun nu jailawan harita ngomong dina jero hatena. Edan. Kayaan anu meh teu bisa dipercaya ku aing ieu. Kayaan sinang bule anu geus ngajengkang oleab ka tukang masih kene bisa mancukeun tangtungan. Ningalikeun sikapna bangun anu teu ngarasakeun kanyeri akibat tina bantrokan kekuatan tadi. Nyata kekuatan tenaga lapisan sinang bule dina kekuatan nu sapinuhna masih bisa nahan kekuatan ilmu panglebur raga palasna. Kang tuna oge eta kayaan ngasaukur-keur sementara wungkul. Dina akhirna mah sakali panarajang aing keuna ngahantem kana dadana mangka sinang bule bakal cengker nyawaan. Geus ngahulang deui wae maneh teh heuy Akira Mijud. Ku aing geus dibuktikeun kahebatan jeung kekuatan ilmu simpenan maneh sia. Tapi aing sanajan bener ngajengkang oleab ka tukang, tapi tepikeun ka ayeuna masih acan bisa dirubuhkeun ku maneh. Bener Akira Mijud?
Jadi cek aing mah ilmu bajigur tanpa kalapa teh sigana mah moal bisa dipakai modern dilawan. Karena naon ilmu kitu patut anjir. Nyeun deui keluarkeun teh mah bajigur tanpa kalapaan enak mah banrek tanpa dijahean. Si lain teh kudu mastikeun ku sorangan sia. Geunaan mampu jeung henteu wek dewek ngabinasakeun si lain lang bule. Sakedeung deui ku dewek-wek bakal dibuktikeun sakurang ajar. Kakuatan ilmu simpenan dewek-wek bakal mampu ngabinasakeun si laing-ling. Geus waktuna si laing kudu kadese. Tadah-dah sia panajang. Akiru Maji Sakti maju ngarangsak ku panarajangna. Tetela gerak anu dilakukeun ku dirina bangun anu nutup kana ruang gerak nu dilawan. Runtuyan panajang Akiru Maji lir upama ombak lautan anu datang patutur-tutur. Getaran kakuatan anu kaluar tina sakujur badan Akiru Maji Sakti jadi leuwih kuat malah jadi mangaruhan kana kecepatan gerakna. Sok yuk. Yuk. Datang naruntuyan panarajang lawan. Menang sakali mah bisa disingkahan kunang bule. Nu ngagunakeun kacepatan gerakna. Tapi dina waktu anu ngadua kalian mah runtuyan panarajang anu dilawan geus teu sempat disingkahan. Geus teu sempat dibendung kunang bule. Dadajeng beteung sarta beheung lang bule kabenangan ku panarajang lawan. Sak hiuk ceber nyeri angin. Nang bule ngakero nahan ka nyeri bari badanna ngacengkang oreab ka tukang. Geus teu bisa ngajaga deui kasaimbangan badanna. Jengkang. Koreang. Kerebut. Nang bule rubuh ngabebengkang maring lemah. Tina salah-salah juru bibirna ngalay getih anu haneut keneh. Akiru Maji Sakti mancu dina tangtunganana merhatikeun nuji lawan bari ngumbar kasuka hatena. Si laing akhirna mah bisa dirubuhkeun sia. Nang bulele. Si laing ngimpi mun boga pamikiran bakal mampu ngimbangan kekuatan ilmu panglebur raga palasta nu digunakeun ku dewek-wek. Ayeuna kabuktian si laing buh rubuh geus teu bisa ngonal di hudang sia. Kakarek ge balem bibirna. Akiru Maji Sakti katingali harita nang bule ngonel hudang terus cengkat nangtung. Nang bole nyelang nyusutan heula getih anu ngalay kaluar tina juru bibirna ku dampalengeun kencana. Akiru Maji Sakti kerung. Puguh kageteun oge ningali nang bule masih kene bisa ngoneal hudang. Terus cengkat nangtung. Bari merhatikeun nu lawan Akiru Maji Sakti ngupat dina jero hatena. Kekuatan daya tahan badan si nang bule luar biasa. Sakuruna mah geus kabeunangan ku panajang aing. Lu ngagunakeun ilmu panglebur raga palasta. Dina kayaan rubuh teh sakuduna mah sakujur badanna garing tah. Tapi sinang boleh masih kena bisa cengkat nangtung. Daya tanda-tanda anu kenjanangan tatu di jero. Nang boleh ngatur heula reng hapanapasna. Mancuhkeun tangtunganana bari terus nyarita ditujukeun ka Akiru Maji Sakti. Kekuatan panajang maneh ngagunakeun kekuatan ilmu bajigur tanpa kalapa teh lumayan oge akhirnya mijut. Ngan tetep can bisa disebutkeun hebat anjir. Sabab aing ayeuna masih kene bisa cengkat nangtung kadeleh pan ku ente. Hatina aing teh masih kene sanggup jeung mampu
pikeun neruskeun ieu tarung. Kematak jadi gangguan lah. Ngarasakeun kanjeri saeutik mah wajar. Buktikeun ku maneh, anjir. Majalkeun bisa ngarubuhkeun aing. Terus jengker eueuh nyawaan. Mana sia ah. Si Laing kudu ngarti nang bule. Jan sanajan si Laing teu langsung jengker eueuh nyawaan. Tapi geus kabuktian kakuatan tanaga lapisan si Laing anu digunakeun sapinuhna teu mampu ngimbangan kakuatan ilmu panglebur raga palasta sia. Jadi si Laing rubuh anu kadua kali nama bakal kajadian sia sakujur badan si Laing bakal garing meotan. Nyawa si Laing oge bakal papisah jeung raga sia. Artina si Laing palastra moal aya di dunya sia kurang ajar. Mending harampang kitu ngabacot teh goblok ah. Aing bisa kene seuri anjir. Jadi maneh tong waka nyebutkeun Gus Unggul. Mun aing masih kene ngajentul. Mun aing masih kene bisa nangtung, aing malah jadi hayang ngabuktikeun nah bener. Mun aing rubuh anu kadua kalian bakal terus eueuh nyawaan. Mun bener kitu eta kakarek hebat. Ka ilmu bajigur tanpa kalapaan teh rame jud. Kurang ajar sia. Ilmu panglebur raga palastra sia lain bajigur tanpa kalapa goblok. Si Laing bener kudu gancang di podaran nang bule. Mun si Laing memang hayang geram modal, maju sakali deui sakurang ajar. Gunakeun deui kakuatan talaga lapisan sapenuhna. Kitu ge mun si Laing boga kawani. Ulah ngakukeun incuna si Rawing mun si Laing leutik burih. Nang bule geus teu mikir deui. Langsung harita ngawangun pasangan baik terus carita. Maneh teh kudu ngabacot masalah kawani sakerupa segarupa anjir. Ku aing ayeuna bakal dibuktikeun. Aing masih kene sanggup sia maju dina rajang kawas tadi. Ngagunakeun kakuatan talaga lapisan sapinuhna. Saterusna dirubuhkeun deui ku maneh. Heuh sugan we heueuh. Aing jengker eueuh nyawaan anjir. Si Laing memang geus teu sabar hayang geura modalnya. Sok hasok sia maju na rajang saing nang bule. Heueuh aing ayeuna maju na rajang sia. Hayang Jorebat culung nang bule maju na rajang ngagunakeun kakuatan talaga lapisan sapinuhna. Seperti tadi diwe lumangsuna kajadian panarajang nang bule anu dibendung disusul ku runtuyan panarajang Aki Rumaji Sakti anu ngahantem anggota badan lawan ngajadikeun nang bule pikeun anu kadua kalina ngajengkang ngoleab ka tukang. Syuhiu tegas panarajang nang bule dibendung disusul ku panarajang anu ngahantem kana anggota badan nang bule. nyeri anjir aing rubuh deui nang bule ngagerunahan ka nyeri bari ngacengkang leab ka tukang geus teu bisa ngajaga deui kasaimbangan badana. Jengkang koleab kedabut nang bule rubuh ngabebengkang maring lemah. Pikeun anu kadua kalina Aki Rumaji Sakti mancu dina tangtunganana bari marhatikeun uji lawan tos carita. Si Laing geus moal bisa ngonial hudang deui sia nang bule. Rubuh anu kadua kalina ayeuna mah sakedeung deui bareng jeung ngalayangna nyawa sakurang ajar. Sakujur badan si Laing kal bakal meotan jeung garing sia. Si Laing geus waktuna kudu modal da bule.
Aki rumaja sakti masih keneh penasaran siga nama harita ngajoelat menuju ka tempat tubuh nanang bule anu harita masih ngagoler can bisa ngoneal hudang. Bari merhatikeun nang bule anu ngagoler harita aki rumaja sakti ngajejek dada nang bule ku dampas suku katuna betus carita. Si laing memang nekat wani ngalawanan wek dewek anu boga kakuatan ilmu panglebur raga palasta. Si dana mun aki si laing si rawing tarung ngalawanan dewek kayanana bakal sarua jeung kayan maneh ayeuna sia. Si rawing jeung si laing anu jadi incuna lir ibarat ciduh jeung rehak sia. Kakuatan jeung kamampuan si laing moal jauh tu sinang bule. Nu sagedeung dimodal dina kayaan marakayangan. Bejaan ku si laing ka si rawing. Datang gitu, malas pasti ka dewek-wek. Anu geus modaran maneh sia. Nyiduhan banget si laing sarua jeung nyiduhan banget si rawing. Aki rumaji sakti nyiduhan banget nang bule anu keur ngagoler. Sanajan nang bule can bisa ngoneal hudang, tapi dina kayan sadar ningali sikap jeung ngadenge caitan aki rumaji sakti anu terus-terusan ngahina ka si rawing nu jadi akina. Anu paling akhir mah beungeut tadi ciduhan ku aki rumaji sakti. Sikap jeung caritaan sarta tindakan aki rumaji sakti ngajadikeun muncakna amarah nang bule dina waktu harita. Kakuatan puncak nu aya dina dirina bareng jeung parobahan kayanana nang bule. Bukna anu beureum jadi jocong, heuras, tarancung, nunjuk ka luhur. Sorot panon jadi semu anu hurung. Kulit anu tanya bersih jadi beureum. Aki rumaji sakti jadi kaget deh ningali kayaan parobahan nang bule anu saperti kitu. Nang bule masih dina kayaan ngagoler. Dadana keur ditincak ku suku katu aki rumaji sakti. Harita nang bule leungeun katuhuna ngeprek suku aki rumaji sakti anu ngajejek dadana. Seplak kekeus. Aki rumaji sakti semua anu ngakurubug kaget terus ngacarijeg loncat ka tukang. Saterusna mancukeun tangtunganana. Sedengkeun nang bule harita cengkat nangtung dina kayan anu teu sakara-kara. Eta kayaan ngajadikeun beuki nambahan kakaget aki rumaji sakti ningali kayaan nang bule anu dina kayaan teu sakara-kara. Nang bule mancu dina tangtunganana musirkeun paneuteupeuna ka aki rumaji sakti terus nyarita. Maneh geus ngarubuhkeun aing 2 kali sia aki Ramijud. Tapi tepikeun ka ayeuna aing masih kene can bisa dibinasakeun ku maneh. Omongan maneh anu sakitu tarikna, anu kadua kalina aing rubuh bakal terus jengker eueuh nyawaan. Dina kayaan sakujur badanna aing meotan. Tetela terjadi kenyataan anjir. Ngomong bungkus ya mah terbalik aki-aki teh. Kudu jelas cek aing oge. Kakuatan ilmu bajigur tanpa kalapa nu digunakeun ku maneh teh teu mampu geuning dipake ngabinasakeun aing mah. Hei Aki Ramijud. Terus ningali kayan kawas kieu kumaha ieu maneh? Sanggup kira-kirana nuliskeun tarung jeung aing? Hah? Aing ye nang boleh putus si rawing. Aki rumaji sakti nenangkeun getaran hatena. Tadi waktu sukuna keur ngajejek dada nang bule, dikepret ku leungeun katu nang bule karasa nyeri tembus kana daging jeung tulang, malah ningali nang bule anu geus 2 kali dirubuhkeun kabeunangan ku kakuatan panajang ilmu panglebur raga, tapi teu mampu ngabinasakeun nu jilawan. Malah sangeusna kaya nang bule, sangeusna robah kaayanana tetel nang bule teu sakara-kara.
bangun anu teu nyidem merasakan nyeri akibat rubuh 2 kali kabenangan ku panarajang lawan. Pikeun nutupan kakagetna harita ke rumaji sakti nyarita di Barunjung Seri. Si Laing memang geus 2 kali dirubuhkeun ku dewek-wek Sanang Bule. Saterusna si Laing teu nepikeun ka ajal binasa. Sabab wek dewek ngagunakeun kakuatan panarajang anu saukur setengah bagian. Mun wek dewek ngagunakeun kakuatan panarajang anu sapinuhna, mangka bisa dipastikan badan si Laing bakal paburisat Sanang Bule. Jadi ku dewek-wek dicoba deui sia ngagunakeun setengah bagian kakuatan panarajang aing. Jadi teu matak aneh mun si Laing ayeuna sih masih kene sanggup nuskeun tarung. Ya, bosan ngadengin oge anjir kas lain kolot teh sia mah. Montong loba alasan maneh Aki Lamijud. Montong saukur ngabacot wungkul anjir buktikeun sete Buktikeun ku maneh kakuatan saperuna ilmu bajigur tanpa kalapate. Teu ngimbang jeung kaayaan ku disebut ilmu panglebur raga palastama anjir. Jadi ayeuna mah pilihan aya di maneh Aki Lamijud. Neruskeun tarung. Terus maneh dirubuhkeun ku aing atawa ngeureunkeun tarung, maneh ngaku kana kaunggulan lawan. Siap-siap diciruhan banget ku aing. Sok rek milih anu mana sia maneh Aki Lamijud. Si Laing ngontong terus ngacapluk tepuguh Nang Bule. Eueuh jadi tuh nawek dewek kudu ngaku kana kaunggulan si Laing. Anu puguh mah si Laing, rubuh anu katelu kali nama geus bisa dipastikeun bakal modar si Laing Nang Bule. Percaya ka dewek sia. Sabab wek dewek bakal ngagunakeun kakuatan sapinuhna ilmu panglebur raga palastra. Aing mah geus kalinya deui. Hasok ceuk aing oge anjir. Lainnya capek wae gunakeun kakuatan sapinuhna eta ilmu bajigur tanpa kalapaan teh. Diladenan ku aing mah. Rek ngagunakeun kakuatan panarajang anu leuwih hebat oge. Sok. Maju maneh Aki Lamijud. Si Laing geus teu sabar hayang geura modar Nang Bule. Sok lah. Aing kesel lila teuing gelutna sublog Dewek-wek bakal dibuktikeun tada siap panarajang panglebur raga palastra. Curilat cilung Aki Rumaji Sakti maju narajang sedengkeun Nang Bule maju dina tangtunganana. Dina kayaan teh ingkah di tempatna harita Nang Bule ngabendung satiap panarajang lawan anu ngarah kana anggota badana bantrokan kakuatan ilmu panglebur raga palastra jeung kakuatan puncak Nang Bule ngajadikeun Aki Rumaji ngadaligdeug ka dorong-mundur ka tukang sababa lengkah. Teu mampu nahan kakuatan daya pangbendung anu dilawan. Sauhiuk daligdeug. Aki Rumaji Sakti ngadaligdeug ka dorong-mundur ka tukang sababa lengkah. Gancang Aki Rumaji Sakti ngeureunkeun sukuna anu ngadaligdeug ka tukang. Daligdeug. Ranag suku Aki Rumaji Sakti ngarandegeureun saterusna Aki Rumaji Sakti mancuhkeun di tangtunganana. Sedengkeun kaya Nang Bule anu teu ingkah di tempatna teu kapangaruhan ku bantrokan kakuatan harita musirkeun perhatian kan wilawan banyarita. Lebah mana hebatna kakuatan ilmu simpenan maneh teh Aki-aki koplok. Kabuktian panarajang maneh ku aing di Bandung anjir. Kalakah maneh geningan anu ngadalideug ka dorong mundur ka tukang. Anu matak cek aing ge ganti kakuatan ilmu saukur kitu patut mah mangpaatna wagunana unggulna anjir. Geus Pancek aing oge mun disebut ilmu bajigur tanpa kalapa
Oke, lempar buraga palasta mana palasa teh anjir ah. Bacot ke kawas nu heueuh. Aya ngabinasakeun lawan. Kalah ka ngadaleg deug. Mundur ka tukang maneh rami jud. Aki rumaji sakti beuki panasaran. Bari merhatikeun nuju lawan harita ngomong dina jero hatena. Aduh, dadieu. Halah, boga kakuatan naon ieu sidang bule ieu. Sangeusna kayana robah jadi seperti kitu. Kekuatan galagala pisan Sinang Bule jadi luar biasa. Bingung kaingna oge ieu, aduh, kudu kumaha deui ieu ngungkulanana. Kayaan ilmu panglebu raga palastra lil upama anu dengar cadas. Bala ka aing anu kadorong mundur ka tukang. Halah. Sedangkan Sinang Bule teingkah di tempatnya. Kenyataan mah itu bisa dipercaya ku deui aing. Tapi jadi aing memang can ngagunakeun kekuatan sapinuhna. Mun tadi setiap panajang aing bisa dibendung lawan, dina mangsa aing narajang deui ngagunakeun kekuatan sapinuhna mah, panarajang kudu aya nu bisa keuna kana kelemahan anggota badan lawan. Pirah aku aing kudu jajaten ku budak setapak. Wah itu lain wah. Aki rumaji sakti saya gade diri pikeun maju naraja ngagunakeun kekuatan sapinuhna karep hayang mampu ngarubuhkeun anu jilawan. Panarajang wek dewek tadi can ngagunakeun kekuatan anu sapinuhna Sinang Bule. Karek ayeuna wek dewek bakal ngagunakeun kekuatan sapinuhna deuleu sia. Jadi selain montong kaget mun sakedeung di bakal roboh terus binasa modar sia. Maneh mah geus ngabacot deui nu kitu patut aing ah. Bosen kaingna oge anjir. Zaman ena mah bukti kalawan nyata bubuk roti kana mata anjir lain ngebacot wae teh. Ngagunakeun kekuatan anu leuwih terus anu sapinuhna. Ku aing diladenan aing sok kami jud sia lain ngomong wae. Ngan engke giran aing anu bakal ngasukeun panarjang ka nu jilawan. Rasakeun. Jadi maneh tong kaget samun kaweunangan ku panarjang aing rami jud. Sakali ngababuk nyungkruk sia. Sekali ngagaplok medok sia. Sakali ngadagor ngajolor saku aing sok. Sakali najong ngajolopong. Hayang bukti sok made maju darajang anjir. Si lain bener-bener nganggap enteng ka dewek-wek Sinang Bule kurang ajar. Rasakeun sia kekuatan panarajang sapinuhna molar sia. Jurelat cilung aki rumaji sakti maju dina raja ngagunakeun kekuatan sapinuhna. Datangna panarajang lawan kunang boleh tetep jadi singkahan. Dina kayaan teu ingkah di tempatna satiap panarajang lawan anu ngarah kana dada beheung jeung beuteung pada rentas di jalan dibendung ku sapasang leungeunang Bule. Saukiuk. Gese waktu sababaraha detik disanggeus tangga Bandung panajang lawan harita